Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Fania Nabila jeung babaturan Carissa Ramadhani. Urang bakal nyaritakeun hiji fabel anu judulnya Gajah Eleh ku Siraung. Aya gajah eleh ku siraung, ngadangukeun geura ieu caritana. Hiji waktu di Tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadiglewe lempong ngagil di Tegalan. Padahal di Tegalan nu rek dilewatan ku gajah teu aya sirem lobana mangjuta-juta keur digawe nyen sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah sirem teh nyarieun sayangna maruncung heul pating runuk. Tompolanna ku gedena sayang sirem teh aya nu segede pasir leutik pating ngarenclo. Di jero eta sayang sirem nu lobana jutaan teh ngarendok baranahan. Jeung lain siga sirem di urang. Sirem Afrika mah bentukna rek siga sirem tataman lamun di urang. Galak sabab mun geus aronom mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sirem mah. Ari minangka alat komunikasina antar sirem teh nyaeta antena 4G tanduk. Lamun hiji sirem Afrika manggihan kadaharan anteneuna teu tinggal lurang mere kode jeung soara. Jauhna eta alat teh bisa rebuan meter. Nya kusabab kitu, mun hiji sirem meunang kahak kanan dina waktu sababaraha menit jutaan sirem bisa nambrong hiji satu gede. Umpamana singa nu geus rerempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talengna wungkul ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta Tegalan teh. Aya nu nangeunan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyeun bisi sayang sirem nu keur babareungan dijieun teh digelek ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah kade leumpang teh ulah noyot ka lebah dinya. Sabab sirem keur nyarieun sayang bisi katincak karinya. Cek manuk dadali ngeungleutan, "Wahna asa teh pira sirem katincakan mah paling geupeujet gajah nembalanana teh sombong pisan, asa aing gede, asa aing kuat, kanu leutik teh teu ngahargaan pisan." Kitu deuk kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyot bisi nincak sayang sirem. Teu diwaro anggur terus we gajah teh ngadigle muru jutaan sirem nu keur parulang anting ngakutan taneuh ti jero lambang. Na barang anjok kana gunukan imah sirem tea ngan leye-leye sirem nu aya reunna teh ditincakan atoh ngan hos parah we da teu kabur-kabur. Ningali rayatna rebuan paraeh ditincakan ku gajah. Raja sirem ambekan pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang kitu teh lain sadar kana kasalahanna, kalah ka atoh bari sombong. Manehna seuseurian ari sirem nyeut siasat keur perang jeung gajah teh reuan sirem teh nyieun lombang nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditantangkeun perang dimimitian. Loba satos sejenna ngalalajoan perang campuhna antara pasukan sirem jeung gajah teh. Sabrut nyaruntul ka hareup totoli tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang tea ngan gurauil we gajah teh asup
kana lombang bari tigurawil kana lombang. Gajah ukur-ukur bisa umpil ugal-ugil teu bisa seun hanjat. Sirem geus puguh nempo lawanna digebrus teh teu ngakeun deui. Terus we napuk nyorocoan teu diberi ampun beuki lila sirem teh beuki loba. Atokna gajah bobor ka rahayuan teu kuat ngalawan sirem nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna lain tandingna. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng fabel ieu nyaeta urang kudu daek dibejaan kanu hal anu bener sarta ulah ngarasa sombong, ngarasa aing gede, asa aing kuat, ka anu leutik teu ngahargaan pisan, bisi bobor ka rahayuang engkena. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.